Gusti cacak-cacak Gusti teme tenitah menta sakumaha dina Al-Qur'an ud'uni astajib lakum meureun kula ge moal menta dan kulantaran dititah besi pajar adigung teu wauh ka Gusti abdi menta abdi mah ulah loba-loba papete moal loba-loba pamenta sakieu naon nu dibutuhkeun ku abdi pang ngaijabahkeun pang nyomponankeun abdi butuh kendaraan supaya aya abdi butuh awewe atau 2-3 mah supaya ya sekusi loba amat tah itu Gusti abdi mah geus ulah loba-loba kabutuh pangnyumponankeun abeh tentrem ibadah ka Gusti titik beres ieu mah aya salat 2 rakaat aya menta doa geus kaluhur deui geus kahandap deui can geusan keneh bae sesugan teh geus naik deui kaluhur. Masya Allah isi menta puara amat hizib nasor di bawah hizib nasor turun deh hizib ripai tambah deh cak masyarakat woi sia dek kira eureuna ieu ngadoa loba-loba leuy mah balikan deui horenganan kubur teh poek Masya Allah wasiraju lahu la ilaha illallah jeung tahajud bahkan ditambahan kujang niisan jero kubur sodakoh teh bakal tiis urang nanya ka malaikat isi tiis amat oh ieu teh sodakoh mana sodakoh naon kipas teh nu di masjid Masya Allah bu mun harita kula meureun sodakoh aset tiis jasa makana aya Haji Fendi mah malaikat panas amat sih ya naon ieu atuh pan kipas batur dicokot ku sia di masjid dibalikin batur mah sedekah kipas ka masjidnya nama tukang nyokotan atuh panas bari ge loba di kamarna kipas ambal aya tak ieu tiis sedekah ka fakir miskin tiis sebab naon pernah niiskeun hate di dunia saat batur panas. Assalamualaikum hukum sanan sia aduh kulan candahar geus 2 poe sanunita tuh jadi di bloon kuku batur lapar sanunita tek galedeg cia cek nyana aing ka dinya lain ditulungan sanunita lain deui tah isuk mah datang waalaikumsalam enon mah cek Haji Pendi teh kula lapar di kamar dengekeun jelema mah kudu daek digawe sebab lamun teu digawe teh buktina sia lapar takos gitu makanya digawe pan jelema kos gitu lain butuh ceramah butuh ge sangu nya na indit teh goblok aing butuh sangu di ceramahan ieu potonganna tolol coba ge ka Haji Khair waalaikumsalam naon kula lapar ti kamari cukup teh saboboko sabaraha urang sia ieu teh saboboko tah tanya lauk-lauk nata jeung isuk tah duit nata 1 juta tah sakjana mudah-mudahan Haji Hoer bisa kawin deui kadenge ku pamajikan salah doa sia tuh kan jadi didoakeun tiis hatena jero kubur bakal tiis seperti eta rumus Kangjeng Nabi nyaritakeun Masya Allah karim jelema keur kasulitan bantuan kurang ku tanaga mun butuhan tanaga jelema keur panas hatena butuh nasehatan tiis di jero kubur bakal tiis jelema butuh bantuan sanggup dibantuan kurang tiis hatena ka bantuan bakal rap di jero kuburan tiis cacaang aya maca la ilaha illallah tur tahajud tengah peuting tiisna aya sedekah bisa nentremkeun batur di jero kubur tiis Masya Allah karim nikmat ngadengekeun mah itu ngalaksanakeun boro-boro nu ieu kitu bae puguh ya Allah ya Rabbi hese ngalaksanakeun ih boro-boro ka batur anakna datang Assalamualaikum ada apa lu saya nih dagang kurang modal pakai otak ambo cak anakna lamun lain bapak ku aing dibodem ku bapak panas hati anak geura paeh Mang Haji panas nanya ke malaikat kok ini panas ada apa ini anak lu dulu minta bantuan lu nggak bantu panas hatinya sekarang lu dibuktikan jadi panas tah waduh malaikat saya pengen keluar lagi ke dunia gua bodem lu
ieu sekadar rumus-rumus supaya kaharti urayan-urayan Kangjeng Nabi abeh kaharti kurang jahe masih berlapis-lapis urayan Kangjeng Nabi. Nah tilu kaopat poek teh al akhirah teh poek sirajulahu lampu jangan lampuan poek al amalus sholih amal-amal soleh bakalnya angan orang terakhir as-siratul mustaqim jembatan siratul mustaqim teh poek teh kadeuleungan ku urang sirajulahu lampu nujangnya anganana adalah al yakin lampu na adalah yakin urang mun carita yakin hese sebab kadang-kadang yakin mah lain di nu bodoh di nu pinter ge eueuh yakin nu pinter teh kiai loba tapi keyakinan mah henteu di antarana teu yakin kana diatur ku Allah teu yakin karena teu yakin ka Allah padahal Allah teh geus ngarizkian urang wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizqa teu yakin ka ayat eta kiai ge bisnis teu yakin ka ayat eta ancul-anculan dengan dunia teu yakin ka ilmuna atuh kos nu bodoh bae keyakinan mah kadang-kadang nu bodoh mah yakin di itu urusan Allah teh mah yakin mah aya nu bodoh boga yakin nu pinter mah teu boga yakin aya nu pinter boga yakin boga ilmu tur boga yakin biasa aya nu bodoh teu boga yakin nya bodohnya teu yakin biasa tapi ieu mah bodoh mah aya tapi dibere keyakinan ku Gusti Allah bakalna beda tapi urusanna Gusti Allah kos husu jeung teu husu kiai ge teu husu bae salat teh teu husu ulama lamun cara sombong mengaji mending can curang husu sakumaha saumur hirup pasti salat can curang husu oh. Sebab kan lain lirikan mata nu husu kadele tingkah jelema nu sok husu kan kadele ayat wah kabehan geulana sorangan bae geulana ayat tanda-tanda kahusuan teh ayat tandaan ulah dikira tanda ayat tanda jelema nu sok husu jelema nu teu husu teh ayat tandaan eta mah kajeun temen nu nyarahun ngan urang berusaha nu boga ilmu ge kadang-kadang teu husu kadang-kadang nu bodoh husu model mantap almarhum abah pernah mapag hiji jelema di papag cek urang teh tadi papag sonoeun amat padahal mah bodoh geus beres ngobrol bangun sonoeun teh kitu teh balik we ditanya bah eta sono amat ih salat teh husu cih manya sia teh husu kula pernah ngabuktikeun pernah coba husu tante nyana salat lah digigireun nya taraweh salat digigireun nya taraweh coba bener kadeuli lain deui sagala rupana hese geus dicaritakeun oh berarti bener husu aya tah datang haji pen dia datang tadi papa gua aman di jauh kene ka mana pen geus teu kudu asup ka imah di jalan bae di jambe geus perlu naon sakina kayak lah ieu keur carita yakin teh pamere Allah ngan lolobana mah nu boga ilmu yakin mah nu bodoh pacaran tapi kadang aya nu boga ilmu teh yakin tapi nu bodoh yakin sejarahna ulah kudu jauh-jauh di para wali Allah di zaman kula keur leutik aya jelema pindahan ti Tanjung Priuk kemudian bebeja ka abah menta wiridan sholawat dibere bodoh jelema teh bisa maca Quran urut di Tanjung Priuk kemudian dibere maca sholawat sabaraha macana lamun sakurang-kurang nata salat 11 ngan lamun kuat mah hayu bae 4444 saminggu bakal lamun kuat sapoe diwiridkeun munyana sapoe teh 1000 kadang-kadang 2000 terus kabelah dina asal maca sholawat ceurik asal maca sholawat rembes asal maca sholawat ceurik kabelah dina ditanya tah ku abah teh kunaon ieu Pak Haji lamun maca sholawat sih kok rembes dari perasaan ayah cekena Kangjeng Nabi isi ka Kangjeng bodoh jelema teh bisa maca Quran Masya Allah bahkan pernah mimpi kapanggih jeung Kangjeng Nabi kan urang mah ieu sakitu ge dikiaikeun ku batur mana dibuya-buya hese dek kapanggih ngimpi jeung Kangjeng Nabi teh jeung kunti anak
siapa suka juga aku sorangan. Atuh dek kumajeng tekuntina atuh nek sarena ge teu kudu heula. Beuh komo pamajikan geus nangkarak mah teu babanyo deui. Datang ceklak bae. Terus aku mah naik kuda. Teu kumaha ngimpina atuh. Tak eta kuasieun ka Allah teh hese jasa. Masya Allah geus nyaho urang teh ngan ieu cara jang sieun ka Allah nu hese teh eta. Kumaha tah hayang sieun ka Allah kudu nganyahokeun atuh zat Allah sifatna af'alna jeung asma. Urang kudu nganyahokeun sifat nu wajib di Allah nu mustahil di Allah. Kudu nganyahokeun asma Allah ke bakal kaharti tina af'al asma jeung sifat kana zat Allah. Pendidikan kos kitu teh moal aya di sakola, moal aya lain ngaleutikeun ka sakola. Jang pendidikan model kos kitu di sakola moal aya geus lamun ti leutik sakola bae moal wauh ka Allah kabelah dituna teh sieun ka Allah. Ana teh sieun ka Allah geus siap jadi seuneu neraka. Aya ge pendidikan kos kitu mah di pondok pesantren. Santri-santri teh nya mah geus wauhan ka Allah. Santri atuh waunya nama sebab nu diajina ge atuh bangsa bab Allah malulu mentek moal daekeun maling santri mah leutik mah kagok cenah moal daekeun. Tah jadi dimimitian mengenal Allah teh ti leutik keneh supaya engkena ngerenyed sieun ka Allah. Lamun ti leutik teu dididik model kos kitu atuh eta ti mimiti faud terus TK naik terus asad asam up naik terus TK SMA kuliah teu pernah wauh diwauhkeun ka Allah melalui sifatna nu wajib jeung mustahilna. Tah iwati di pondok pesantren mentek aya jelema nu daekeun mondok hiji bae eta teh bisa menaungi sadesa bahkan sakecamatan ku saurang nu mondok sakecamatan jadi tiis iuh ku saurang doa. Oh alhamdulillah di mana emang sia mondok. Ya Allah, ya takwa dah. Kacaritakeun baheula teh aya jelema di masjid magahan ngaji nu pohara magahanana lantaran bisa meureun ngajina. Jol bae aya santri kadinya ngadengekeun barang ngadengekeun sapoe dua poe ngeunaheun ngadenge ngajingan nu meredahan lapar ceknya hari ieu bae dieusian tapi beuteung teu dieusian remeng-remeng dadeleuan ceknya remeng-remeng di jalan ceknya ieu mah jang meuli teu boga duit ndek digawe jaleuleus moal bisa tanaga digunakeun pake gawe lah ieu mah ndek neangan mana nu bisa dicokot maling berarti ndek maling mah haji santri ya carita santri geus terdorong ku lapar teu kuat kaluarnya nanti masjid naik ka luhur genteng barang dibuka luhur genteng eueuh nanaonan pindah deui ka genteng nu sajid di deuleu deui eueuh pindah deui pas suka tilu aya tah diturup saji bangun ieu mah kadaharan jagana turun nyana ka handap langsung asup begitu asup dibukakeun masya Allah hararanget daging aya kemudian tu lauk aya kemudian terong aya terong bantuan
mulai cokot kunya. Begitu dicokot dek dihuapeunnya na inget, Masya Allah naon hartina aing ngaji. Ja aing teh pan didelekeun di teh ku Gusti Allah. Meureun ja aya keneh tanaga. Mun aing datang ka maling meureun dipake ka bendu ku Gusti Allah. Sedangkan hirup teu nyaho ieu teh sabaraha poe deui. Habib Abdurrahman nu tadi maot jam 5 masih keneh ngobrol. Dek rencana ke Monas ngahadiran Habib Umar Al-Hafiz Yaman. Tiba-tiba setengah genap nyana kekeleyengan. Pingsan bawa ke rumah sakit. Sampai rumah sakit geus aya di jalan meureun maotna. Jam 5 masih ngobrol. Di can puguh ya datang ka isuk. Atuh seumur mah ditebak lagu atuh. Nya almarhumah ge sehat. Umurna ngora keneh, tapi pan nu apal. Nah, eta si santri teh ngahulang menyaing maling cek nyana. Lah geus dipasrahkeun bae geus ka Gusti Allah kumaha aing mah aya nu merena atawa aya milikna, aya rezekina dipasrahkeun geus ka Gusti Allah daripada aing maling. Sieun aing ka Gusti Allah ku siksana. Tah, aing ngaji mah pan geunah. Ngaji mah pan geunah. Coba lamun teu ngaji, keluar ti masjid mana nu mejeuna ye. Sendal kulit mantep ya. Tadi kiai bangun make sendal kulit. Nu kiai pan dicokot. Nontak nyokot nu kiai mah kiai marah cenah. Moal lah mantep asal ka masjid korban sendal hiji. Asal ka masjid sendal hiji kapanggih nu malingna ge atuh si ieu deui bae. Tah. Terjadi nyana. Tutupkeun deui terus saji keluar ka masjid deui kieu we masyaallah. Jadinya ninggalkeun maksiat bentukna maling padahal dalam keadaan laparnya dasarna adalah sieun ka Allah. Sakitu ditanya ku guruna, "Ceng, amane bangunan leuleuseun amat?" Kade tiuk di dia. Orang mana? Orang anu geus kawin danjan. Ih, cak hatena aing hayang dahar tanya kawin. Jauh amat sih kiai. Atuh encan ceken. Encan teh emang teu hayang apa can laku. Kumaha mama bae lah. Disebut teh laku jaya beungetan pula. Itu beungeut mah beungeut bae ngan lamun dibawa ka solear 12 lazim nu ieu mah. Ngan buntutan doang. Ceng sia bener jangan kawin encan. Nah ieu mah kieu kadeuleuh ku mama jang geus pantes kawin, daek teu kawin. Atuh aya ditanya kawin ka kula mah pasti daek, jeung kula mah normal. Bari nyekelan beuteung we nya, aing sebenarnya lapar cenah. Kunaon ditanya kawin, emang awewe na mana cek ieu. Lamun maneh siap kawin ke ku mama bakal dikawinkeun jeung hiji awewe ke dipanggil awena. Panggil awewe pake cadar. Teu kadeuleu. Punyana deuleu we si cadar sakeuna. Nipun teh ieu. Besi ieu lain karena Allah make cadarna. Barang dibuka orang irung ka mana, bibir ka mana. Besi kitu doang. Bagus bae make cadar. Inget gak Habib Lutfi bae aya we tiluan gak Habib Lutfi make cadar. Dicarekan gua Habib Lutfi lain dicarekan naonna maksudna ari beungeut di cadaran tapi ternyata ai ulin ka pantai, ulin ka pasar, ka mall. Atuh maning nyadaran hate di cadaran. Sanajan beungeut teu make cadar tapi mun diajak ka pantai embung mending eta. Mun diajak ka mall embung kunaon sia embung atuh teu boga duit aing ka mall. Tah hebat awewe nu kitu. Daripada make cadar diajak ka mamana, wow malah ngajakan ka salakina ka. Sekali-sekali kita ke pantai. Cek salakina tuh di Palu ge tsunami. Ya ulah sieun ka tsunami. Mah ya waktu-waktu udah tsunami mah. Tepen awewe blon eta kos gitu.
hebat memakai cadaran teh, tapi ditanya kurang diajak neng kurang ke pantai, ulah kak pantai mah paranti maksiat. Wah hebat tah neng kurang balanja ke mall lah, cukup di dijabaya dihareupeun imah, teu kudu ka mall-mall mahal kak. Bener ge urang boga duit mah pake ngabangun majelis kak, ulah sok dihambur-hambur ka duit mah, urang mah make baju nu 50.000 bae ulah sok baju 500 sajuta kitu dan naonan kan geus teh kudu di mall-mall tiis tah kan hate ngeunaheun tuh siapa mall aya bae suuzon karasa kumpa majikan nyana meureunnya. Ya Allah tiis kana hatena, ya Allah ya Rabbi. Kak, ay kakak iya bangona puyangan amat kena pu kakak keur ngabangun pondok ya ju atupan kurang duit da kakak teh gadoan can ka polester. Masya Allah ay kakak kos boga pemajikan sahabae ieu pan emas nang meulikeun kakap tah jual ieu tah jual tah kak tah ieu mah dipamerkeun di lain pameran jang sasai ieu mah keur salagi teu butuh. Ayo butuh mah ayo jualan jang naon kula make ieu ayo pondok teh anggeus. Ayo teh jualan geus kabeh ke gantian. Ngeunaheun gadengeuna tah urang boga pemajikan kos kitu. Ieu mah pondok teh anggeus bat. Haju duit teu boga, ai praktek tah prak. Urang ngomongan pemajikan, "Ongkorong jual bae heula." Can puguh. Kabayar. Guys, ini maning pepegatan. Asana galedeg sing cileger. Tah. Icak mama teh cak bawa. Neng ka dieu datang. Ieu masalah. Dek nanya bae neng. Ieu daekeun teu ka lalaki. Itu insyaallah abdi mah deuk nurut bae. Cik eta kiai teh ceng santri ieu teh hiji awewe dikawin ku hiji lalaki kakarak ge boga anak hiji maot anakna haju pamajik salakina maot jadi irang da tak ieu karunya geus aya imah kemudian nu ngajejeman aceng daek teu kawin ka dieu. Aduh insyaallah cek insyaallah dek ulah cek kita tegis haju langsung neangan saksi dua TCC langsung dikawinkeun ku kiai nendak walina diteangkeun aya beres geus langsung diantar ka imahna jeung kiai-kiaina kabeh barang sup ka imah jaya mah nuku aing deuk dipaling teh cekir aing deuk paling kadaharan ka dieu orang ieu jelemana. Masya Allah nya lagi deg-degan we hadena aing teh jadi maling cek yang aduh masuk ka dieu nya luak lieu geus teu salah cek nya turup saja nuku aing diangkat ke ieu cek gini ieu bener ya pas tah eta kunaon eta nah tata dina takwa ka Allah cek Kangjeng Nabi saha jelema anu tepati-pati ninggalkeun hiji perkara maksiat sieun ka Allah kecuali bakal diganti ku nu leuwih bagus. Tata dina makan manehna rek maling kulantaran teu jadi malingna ditanya ittiqallah sieun ka Allah atahu bakal dibere khairan min nu leuwih bagus. Masya Allah mun maling mah nyana ngan samaling-malingna doang beteungna jadi sebut tapi kulantaran ninggalkeun maksiat sieun ka Allah kadaharanana dibikeun kalian imahna tuh tinggal ngeusia nu boga kadaharanana ge los dahar jadi imah kabeh tuh pasakanana jeung nu masakna jeung imah tak eta ninggalkeun maksiat lantaran sieun ka Allah Subhanahu wa taala bakal diganti dibere ku nu leuwih bagus. Sok lagi urang diajak ku babaturan urang nonton orkes yuk ayo guys datang ke jalan moal aing moal kunaon sieun ka Allah aing kos kieu ge aing teh santri
kos kieu ge aing aya imanan mun sanajan lain santri aing sieun sabaraha sih keindahanna lebih duaan sabaraha sih kanikmatan ngadengekeun musik gas aing mah sieun ka Allah beuh eta jelema moal kebal ge bae ka jelema sugih sebabna ninggalkeunna karena Allah tanya sia kunaon eta mun nonton orkes mun nonton biduan sieun aing mah ka Allah bo aing mah kekarak ngadenge sia ngomong kos kitu teu loba omong tanya ka Haji Pendik Haji emang kunaon teu nonton orkes aing teu boga duit tolol boga duit aing nonton lain deui tah kos kitu mah lain deui tah mah na ieu ninggalkeun maksiatna teh lillahi ta'ala ittaqa Allah sieun ka Allah tah eta teh jadi cacang bahkan bakal dibere leuwih bagus dah ulah ditanyakeun Allah nu bakal mere nah hubud dunya poek lampu nunya anganana sieun ka Allah Masya Allah kan nomor keduana zambu dosa eta poek ulang lamun berdosa poek cacaangna adalah tobat ka Gusti Allah lamun urang maksiat jeung eueuh nu sepiti maksiat ai manusia mah jalain malaikat jalain setan urang kos malaikat henteu kos setan mah asana aya nu jelasna urang mah baena-baena nah ieu teh urang berdosa pastilah manusia mah ngan aya jalan jang ngabersihanana ialah tobat ka Gusti Allah lamun jelema bisa tobat ka Gusti Allah geus selesai kajenting nyundul dosa ka langit nyundul iman nyundul atuh dosa-dosa kakarak sakengkeongan mah teu dianggap ieu mah nyundul ka langit tapi orang tobat ke Allah haju diterima selesai Masya Allah kan geus lobakeun maca istighfar ka Gusti Allah nya astagfirullahaladzim wa atubu ilaih eta cacaang tah asa ulang maca eta bray astagfirullahaladzim wa atubu ilaih bray astagfirullahaladzim wa atubu ilaih bray ulah kurang sampai sepenting 70 kali 70 kali itu ulah kurang bagi 5 waktu berarti 70 bagi 5 sebarang haji 350 ya Allah ieu kumaha ieu mah Gusti masa 70 dibagi 5 350 heran nih ngaloba painganan dagangna bangkrut atuh ieu hitunganana Masya Allah eta 70 bagi eta keur minimal astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi ayo istighfaran ku urang tujukeun ka hiji-hijina anggota urang mata astagfirullahaladzim Gusti mata abdi ti mimiti bentak ka zuhur ka asar ka magrib datang ka ayeuna ieu urang nu sarete eta be meureunanan ieu mata teh loba jasa dedeleuan pake neuleuh nu dilarang ku Gusti istighfaran kurang memesare astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi itu kene ceuli ya Allah ya Rabb Gusti ti mimiti hudang abdi terus datang ka isuk-isuk zuhur asar datang ka ayeuna loba meureunanan ieu nu ku abdi kadenge nu dilarang ku Gusti irung sungut leungeun dan sebagainya istighfaran urang memeh sare teh beusi teu hudang deui beusi teu hudang deui loba jasa anu salakina blek sare ih cenah ka haji eta teu hudang-hudang subuh ge dihudangkeun ku majikan isuk-isuk oyang kabeh maot berarti oyang kabeh oyang tah eta kan kos kitu tah mantak urang loba inget ka Gusti Allah istighfar nomor katiluna poek teh al qabru kuburan teh poek teu kumaha poek batuh bayangkeun ngan sakadar jang awak doang aju make tataban ya Allah ya Rabb anu urang teh ngabanggakeun beungeut urang dipoles beungeut 2 jam di hareupeun kaca ge kikian
miti dibersihan aja dipoles aja dihidengan aja berem aja koneng keluar kos barong menangnya saya capek jadi kebanggaan isuk pageto asup ke kuburan bukakan tempelkan karena tanah cina ima jenderal jenderal tinggal jenderal cina ima kapten tinggal kapten cina ima presiden tinggal presiden tempelkan cina ima kiai komo kiai bebaskan habak tempelkan cina ima pedagang karung mah maningan ge maningan memeh ku malaikat kurang gedrug-gedrugan gitu tempelkan banget Masya Allah Karim tesaha tatabanan tek bet korlak iya Allah ya Rabbi bayangkan ku urang renungkan ku urang bakal jasa urang ku hari mah urang ngahadiran nguburkeun teh batur ngahadiran batur deui tahlil batur deui ila ruhi anu satu saat ila ruhi Haji Sufendi jebang kekajian ku wage bakal hayu renungkeun ku urang bakal urang dek teu kumaha poekna tuh jasa pira jero kubur mantek cek Sidina Abu Bakar Siddiq nomor katilu poek teh al qabru kubur beres talqin la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa hayyun da'imun la yamutu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir talqin deh talqin mayit kan nyaharep ngulon nu talqinna nyaharep ngetan nu mantak nyaharep ngetan kan mapatahan abeh paharep-harep secara aklina abeh paharep-harep nyana nyaharep ngulon urang disiraheunana berarti nyaharep ngetan beres mapatahan doa ai doa mah urang sarua nyaharep ngulon sebab Baitullah na aya di kulon abdolna tah kos kitu besi bertanya-tanya kunaon sih cenah kiai aya nalkinan osok kitu naon ngaranna nyaharep ngetan maitna ngulon kan keur mapatahan tuh hiji diu sebab di jerona ngedeng ari masyarakat anu penghadir ngangtung seperti eta lah Imam Subki nyaritakeun ketika dibacakan talqin sakumaha tadi hayundai mulaya mutu biadil khair wa al-kusyang qadid kullu nafsin za'iqatul maut fa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur udang mait nyekel tadi cak Haji Pendi oh pae aing pae aing oh bentar jekal tadi tataba urang bakal seperti itu ya Haji Sufendi nyadakan kieu oh kadenge tah urang di jero kubur nulalkeun di luhur kadenge urang mah ayana di alam mulki jana di alam barzah kadenge maha kawasa Allah mun pada urang hirup makan teu kadenge tapi lantaran beda alam arwah kadenge mun teu percaya pae ge ya Allah ya ya Haji Sufendi uzkuril ahda alladhi kharajta alaihi min dari dunya ila daril akhirah wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah langsung hudang cik Imam Subki udah memperhatikan wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam al
lana fi atbaqi thara wa baina asakiril mauta fa idza ja'akal malakanil muwakkalani bik wa huma munkar wa nakir fala yufzi'ak wa la yuribak fa innahuma khalqun min khalqillahi ta'ala azza wa jalla fa idza salaka man rabbuka wa man nabiyuka dan selanjutnya diperhatikan tak eta talqin. Masya Allah, poek kuburan ieu mah nyaritakeun poek, pasti poek kajen kukumaha dek di mana-mana nang cacaang atuh. Tapi horenganan aya bakal nu nyaangan ate wasrajulahu bila ilaha illallah, lampuna nu nyaangan karena poek kuburan dengan membaca la ilaha illallah. Takir di dunia nak sering baca la ilaha illallah minimal mata sholat tilu minimal tilu tekaburu-kaburu amat bari lempang lah dari lempang guys assalamualaikum nah batur mah wiridan aing geus keluar bari make sendal la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah beres geus sia kan tilu ulah loba omong geus tilu ge cak kiai caang bakalna enggak saya mah nurut ke kiai caang ngan metetet gitu mun cara lampu mah lampu nomor sabaraha kan sabaraha watt Pak Haji 5 watt tabung Pak Haji bakal 5 watt atuh masa aing nonton TV berjam-jam kieu aing zikir tilu bagian bangun teu kuateun jang nyaangan kuburan urang. Masya Allah karim caang bakal laku la ilaha illallah mana deui nu nyaangan kuburan tahajud saat batur lelap berang teh capek luka kantor luka pasar luka ladang dan lain-lain berbagai kegiatan ke pabrik lelap nyana sare tapi di tengah-tengah lelap na batur sare urang kuda mandi wudu tahajud batur kerek urang tahajud sholli sunat tahajud Allah eta bakal nyaangan kuburan ya itu buka kaisin bolon ada tahajud tante tahajud jangan kuburan. Masya Allah eta teh saat-saat batur tengah peuting sare poho ka Allah urang inget ka Allah geus puguh maca la ilaha illallah tahajud kagebrai caang di jero kuburan teh caang jeung loba batur ulah disangka sepi di jero kubur teh wah loba jas loba babaturan rame alamatan mall ditanya ku urang ke ieu saya kasep amat kula nu salat 5 waktu teh Masya Allah ieu nu ieu ih kula teh ieu teh puasa ya Allah ya Rabbi ieu nu ieu kasep amat kula haji ieu nu ieu abdi mah zakat ya Allah karumpul kabeh ieu mah saha main terang amat abdi tahajud cek eta teh tanu nyaangan ayeuna teh abdi tahajud ieu ieu abdi duha ya Allah ieu abdi jariyah karumpul kabeh mengelilingi urang pas aja pilih Aisyah sah jore amat iya pan kula anu dagang ngabohong teh jadi kula awas ya iya bapak ngonapan serem amat atuh pan Mang Haji meuli karung di pabrik teh pantah aya duitna mah sakitu hayang menang barang sakitu ya otomatis pan kerjasama jeung satpam ulah kaganggu ya kalau kasinggung maksudnya tuh gitu mah gitu bae heulana eta jadi batur di jero ya Allah ya Rabbi geus puguh meureun polisi mah anu nyana penegak hukum tapi nabrak hukum geus boga babaturana bauna luar biasa ya Allah ya Rabbi komo kiai nu ngajual beulikeun ayat malah geus cilaka luar biasa bakal babaturan anak kos karar itu di jero cak aja pengen depan unu kasepan nanti ya man cak jana tuh manggih kasep di mana pan aing sholat lagi hayang kalem ku tetangga sih mah tuh ya Allah ya Rabbi itu jadi karena rasep Masya Allah bahkan aya nu geus kieu bae tah
eta naon eta pamonggol jangan tuh jangan bongol sia amal ya Allah ya Rabb renungkeun ku urang-urang bakal maot sementara amal bakal bermunculan mengelilingi urang bagus kadele bagus nah karasa ku urang nikmatna di jero kubur jore amal urang bakal kapanggih di jero kubur ulah waka ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim ieu di jero kubur geus kapanggih urang masyaallah karim mantap Imam Sibaweh mawanieun jasa ditanya ku malaikat munkar nakir lantaran naon lantaran amal-amalna pohara loba di sekelilingna begitu datang munkar nakir nanya ke Imam Sibaweh jago nahu man rabbuka tuh dia tanya cek malaikat man rabbuka sambarangan cek Imam Sibaweh ih cek malaikat ini kakarak mangi jelema ditanya kok tanya 3 kali awas yang mutu bisa jawab man rabbuka dia man kalimah naon man jipan malaikat bantu mondo atuh bebeja ka Gusti aya hamba Gusti ditanya man rabbuka nanya deui ka kula nanya kumaha nanya man rabbuka teh mana man kalimah naon atuh lain dijawab Gusti abdi mah bantu mondo geus amankeun hamba aing nu kos kitu mah datang deui malaikat nanya deui sia henteu aman coba eta Masya Allah karim kunaon eta bisa berani kos gitu lantaran di sekelilingna tuh tersambarangan coba Haji Pendi misalnya ya ditanya man rabbuka man kalimah naon sih ya goblok punya tanya ka aing emang teu nyaho sia dipiteskeun ku aing sia atunya na ge neuleukeun neuleukeun jana ge ulah saman mana nyana nurutan aing nurutan Imam Sibaweh atuh ulah saturutan-turutanana tah iya jadi malaikat ya tuh gempeur ih ka Sidina Umar mapan komo Sidina Umar mah cek malaikat isi tanya tah ulah aing sieun kulantaran tugas bebeja heula pan malaikat ge mun kana Umar punten naon kulantaran kula mah tugas ieu ditananya rek tanyain waduh serem ka wali-wali Allah mah serem sebab Sayyidina Umar mah pan galak keur hirupna ge aya jelema salat cepet jasa Allahu Akbar didelegeun mah Gusti Umar disebut salat kiamat sih barang 2 rakaat salat mentana poare ya Allah ya Rabbi Gusti abdi teh hamba Gusti abdi mah menta diganjar anu loba sehingga dikasorgakeun menta bidadari nu loba abdi mah Gusti ulah ngan sakadar 70 tambahan deui dicekal we Gusti mah hei ai sia salat kos kitu ai perpentaan loba jasa teu izin sia galak si Umar mah komo Haji Pendi mah misalnya kapanggih Gusti Umar ditajong geus lain di kieu-kieu deui lain ditajong galak si Umar masyaallah masa hirupna al-faruq bainal haq wal batil boro-boro deuleu munkarat deuleu nu salat itidalan diperhatikeun bae Gusti Umar geus budak salat mah cek kajian geus lah Allah ya Allah ji kajian geus lah ai menta ablag-ablagan cek Sidina Umar ai digawe saeutik sia ai pentaan loba jasa lamun sia digawe di Haji Hoer nu tadi ceramah teh dipecat sia ka jeung kumaha ge nyana ge hampir dipecat teh tah eta tah kos kitu tah jadi urang ulah wani menta heula ka Gusti Allah lamun encan loba digawe salat heula tahajud bangsa 100 rakaat begitu ngaji tuh dibere 100 rakaat teh aing mah samur hirup sakeuna moal 20 osok 20 loba teh 10 ya Allah ya mah kuburan poek ka sana ieu mah kuburan poek ieu mah aduh 2 ge hampir hiji 2 ge nah urang geus loba tahajud cakuran sajuz 2 juz mah tah maca sholawat tah zikir kakarak Gusti cacak Gusti teu nitah menta sakumaha dina Al-Qur'an ud'uni astajib lakum meureun kula ge moal menta
dan kulantaran dititah besi pajar adigung teu wauh ka Gusti abdi minta abdi mah ulah loba-loba papete moal loba-loba pamenta sakieu bae naon nu dibutuhkeun ku abdi pang ngaijabahkeun pang nyomponankeun abdi butuh kendaraan supaya aya abdi butuh awewe atuh 2-3 mah supaya aya sakusi loba amat tah itu Gusti abdi mah geus ulah loba-loba kabutuh pangnyumponankeun abeh tentrem ibadah ka Gusti titik beres ieu mah ayo salat 2 rakaat ayo minta doa geus kaluhur deui kahandap deui can geusan keneh bae sesugan teh geus naik deui kaluhur masyaallah isi minta pohara amat hizib nasor di bawah hizib nasor turun deui hizib ripai tambah deui cak masyarakat woi sia dek kira eureuna ieu ngadoa loba-loba leuy mah balikan deui horenganan kubur teh poek masyaallah wasiraju lahu la ilaha illallah jeung tahajud bahkan ditambahan kujang niisan jero kubur sodakoh teh bakal tiis. Kurang nanya ke malaikat isi tiis amat oh iya teh sodakoh mana sodakoh naon kipas teh di masjid masya Allah bu mun harita kula meureun sodakoh aset tiis jasa makana aya Haji Pendi mah malaikat panas amat sih aya naon ieu atuh pan kipas batur dicokot ku sia di masjid dibalikin batur mah sodakoh kipas ka masjidnya nama tukang nyokotan atuh panas bari ge loba di kamar kipas ambal aya tak ieu tiis sedekah ka fakir miskin tiis sebab naon pernah niiskeun hate di dunia saat batur panas Waalaikumsalam hukum sanan sia aduh kula encan dahar geus 2 poe sanunita tuh jadi bebloon kuku batur lapar sanunita tek galedeg sia caknya nang aing kadinya lain ditulungan sanunita lain deui tah isuk mah datang waalaikumsalam enon mah cek Haji Pendi teh kula lapar di kamar dengekeun jelema mah kudu daek digawe sebab lamun teu digawe teh buktina sia lapar takos gitu makanya digawe pan jelema kos gitu mah lain butuh ceramah butuh ge sangu nyana indit mah goblok aing butuh sangu di ceramahan ieu potonganna tolol coba ge ka Haji Khair waalaikumsalam naon kula lapar ti kamar cukup teh saboboko sabaraha urang sia ieu teh saboboko tah tanya lauk-lauk nata tah jeung isuk tah duit nata 1 juta tah sakiana mudah-mudahan Haji Khair bisa kawin deui kadenge ku pamajikan salah doa sia tuh kan jadi didoakeun tiis hatena jero kubur bakal tiis seperti eta rumus Kangjeng Nabi nyaritakeun masyaallah karim jelema keur kasulitan bantuan kurang ku tanaga mun butuhan tanaga jelema keur panas hatena butuh nasehatan tiis di jero kubur bakal tiis jelema butuh bantuan sanggup dibantuan kurang tiis hatena kabantuan bakal rap di jero kuburan tiis cacaang aya maca la ilaha illallah tur tahajud tengah peuting tiisna aya sedekah bisa nentremkeun batur di jero kubur tiis masyaallah karim nikmat ngadengekeun mah itu ngalaksanakeun boro-boro nu ieu kitu bae puguh ya Allah ya Rabbi hese ngalaksanakeun ih boro-boro ka batur anakna datang assalamualaikum ada apa lu saya ini dagang kurang modal pakai otak ambo cak anakna lain bapak ku aing dibodem ku bapak panas hati anak geura paeh Mang Haji panas nanya ke malaikat kok ini panas ada apa ini anak lu dulu minta bantuan lu nggak bantu panas hatinya sekarang lu dibuktikan jadi panas tah waduh malaikat saya pengen keluar lagi ke dunia gua bodem lu ieu sekadar rumus-rumus supaya kaharti urayan-urayan Kangjeng Nabi abeh kaharti ulun jaheeuh masih berlapis-lapis urayan Kangjeng Nabi
Nah tilu kaopat poek teh al akhirah teh poek sirajulahu lampu jangan lampuan poek al amalus soleh amal-amal soleh bakalnya angan orang terakhir as-siratul mustaqim jembatan siratul mustaqim teh poek teh kadeuleungan ku urang sirajulahu lampu nujangnya anganana adalah al yakin lampu na adalah yakin urang mun carita yakin hese sebab kadang-kadang yakin mah lain di nu bodoh di nu pinter ge eueuh yakin nu pinter teh kiai loba tapi keyakinan mah henteu di antarana teu yakin kana diatur ku Allah teu yakin karena teu yakin ka Allah padahal Allah teh geus ngarizkian urang wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizqa teu yakin ka ayat eta kiai ge bisnis teu yakin ka ayat eta ancul-anculan dengan dunia teu yakin ka ilmuna atuh kos nu bodoh bae keyakinan mah kadang-kadang nu bodoh mah yakin di itu urusan Allah teh mah yakin mah aya nu bodoh boga yakin nu pinter mah teu boga yakin aya nu pinter boga yakin boga ilmu tur boga yakin biasa aya lu bodoh teu boga yakin nya bodohnya teu yakin biasa tapi ieu mah bodoh mah aya tapi dibere keyakinan ku Gusti Allah bakalna beda tapi urusanna Gusti Allah kos husu jeung teu husu kiai ge teu husu bae salat teh teu husu ulama lamun cara sombong mengaji mending can orang husu sakungkang saumur hirup pasti sholat dan orang husu oh. Sebab kan lain lirikan mata nu husu kadele tingkah jelema nu sok husu kan kadele ayat wah kabehan geulana sorangan bae geulana ayat tanda-tanda kahusuan teh ayat tandaan ulah dikira tanda ayat tanda jelema nu sok husu jelema nu teu husu teh ayat tandaan eta mah kajeun temen nu nyarahun ngan urang berusaha nu boga ilmu ge kadang-kadang teu husu kadang-kadang nu bodoh husu model mantap almarhum abah pernah mapag hiji jelema dipapag cek urang teh tadi papag sonoeun amat padahal mah bodoh geus beres ngobrol bangun sonoeun teh kitu teh balik we ditanya bah eta sono amat ih salat teh husu manya sia teh husu kula pernah ngabuktikeun coba husu tah henteu nyana salatlah di gigireunnya taraweh salat di gigireunnya taraweh coba bener kadeuli lain deui sagala rupana hese geus dicaritakeun oh berarti bener husu aya tah datang haji pengen datang tadi papa gua aman dijauh kene ka mana pen geus teu kudu asup ka ieu mah di jalan bae di jambe geus perlu naon sakina kaya lah ieu keur carita yakin teh pamere Allah ngan lolobana mah nu boga ilmu yakin mah nu bodoh mah carang tapi kadang aya nu boga ilmu teh yakin tapi nu bodoh yakin sejarahna ulah kudu jauh-jauh di para wali Allah di zaman kula keur leutik aya jelema pindahan ti Tanjung Priuk kemudian bebeja ka abah menta wiridan sholawat dibere bodoh jelema teh bisa maca Quran urut di Tanjung Priuk kemudian dibere maca sholawat sabaraha macana lamun sakurang-kurang nata sholat 11 ngan lamun kuat mah hayu bae 4444 saminggu bakal lamun kuat sapoe diwiridkeun ngunyana sapoe teh 1000 kadang-kadang 2000 terus kabelah dina asal maca sholawat ceuri asal maca sholawat rembes asal maca sholawat ceuri kabelah dina ditanya tah ku abah teh kunaon ieu Pak Haji lamun maca sholawat sih kok rembes dari perasaan ayah cekena kangjeng Nabi isi ka kangjeng bodoh jelema teh bisa maca Quran Masya Allah bahkan pernah mimpi ka panggih kangjeng Nabi kan urang mah ieu sakitu ge dikiaikeun ku batur mana dibuya-buya hese dek panggih ngimpi jeung kangjeng Nabi teh jeung kunti anak siapa sok juga aku sorangan atuh deuk kumajeng teu kuntina atuh neuk sarana ge teu kudu heula beuh komo pamajikan geus nangkarak mah teu babanyo deui datang ceklak bae
terus aku mana kuda tapi kumaha ngimpina tuh. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, popoek lu 5 cacaang nageh 5 gambaran-gambaranana sanajan singkat panjang mendongeng hiji-hiji na jang gambaran renunganana urang ge bakal maot. Setelah maut ditaringgalkeun kapan ku dulur urang ku tatangga urang sorangan di jero sempit poek pasti, tetapi ternyata di luar dugaan moal Kangjeng Nabi ngada wasi qobrahu Gusti muga ngajembarkeun ngalegakeun berarti aya nu lega di kuburanana nawir qalbahu qobrahu berarti kan anu caang jabal pati-pati Kangjeng Nabi ngadoakeun kitu lamun teu nya caang kuburanana nya lega kuburanana horeng tergantung amal ibadah moal kebal deui urang ge sarua sieun lamun urang nyaritakeun falu sakaligus berjamaah maot kumaha mun isuk mun pageto minggu hareup datang paeh ka urang ndek lumpat ka mana urang moal bisa eueuh jang lumpat hiji be bebekelan nu loba sakitu be ulah nyaritakeun presiden calon presiden sa puyeng nu kasaritu puyeng ke mangan gontok-gontokan teh kudu geus kumaha engke bae lah ja asup ka TPS ge henteu dikumahakeun urang geus dicolok-colok ku urang memeh nyolok itu nu di imah bae heula colokan ku urang beres geus lah geus problem teh mah geus geus deuk saha urang mah kieu-kieu bae biar tenang pikiran urang ieu urang mah hayang bisa ibadah ka Gusti Allah mantep mun aku momen isuk maot tah nu di pikiran teh kos kitu kecuali cek aja bade lamun aju dibere duit atuh lain deui mau geus dibere duit banyana mah atuh lain kos kieu tingkahna ge ieu mantap kos kieu can dibere duit iya mun geus dibere duit lamun dibere duit aju didahar jadi darah daging begitu wauh ka Gusti Allah sakieu ge urang diicip-icip dipilih-pilih hese wauh ka Allah komo lamun ngadahar sambarangan mantap dideuleu ku mata hate heula ieu besi ngahalangan ka Gusti Allah rempan ngeunah mangeunah ieu kadaharan teh jadi hahalang apa henteu renungan-renungan eta teh hanya orang-orang anu hayang dipikaridho ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung rada rapih niatan Pak Harto untuk mengembalikan perekonomian nu tadina ngiblat ke Eropa jeung Amerika nyana hendak beralih ke Timur Tengah sehubungan banyak dirugikan bangsa Indonesia dengan etakan negara dirahasiakeun artina dirugikan arijang negara hanya sekian persen tapi dibawa ke negara itu sakitu persen dirahasiakeun maka kunjunganlah ke Misra amis di jero ka Mekah nyana biasa kadeuleu urang asup nyana ka Baitullah ketika di Mesir bangsa Indonesia geus disetting reformasi can balik ke Indonesia nyana geus menyerahkan negara mudah-mudahan jeung ieu negara bisa lebih bagus pilihlah nu paling pinter di Indonesia Habibi kakarag saminggu negara coplok hiji bahaya ya akhirnya ganti kembali datang ke Kiwari jadi pada dasarnya ku Pak Harto geus dijelaskeun negara orang cuma bahasa merdeka tetapi orang tetap dijajah komo ayeuna politik orang dijajah ekonomi manggeus 155% mul amat geus kitu we pokona mah dijajah urang datang ke aneh balanja de cash teh bisa eta ngaranna dijajah urang ku muamalah Yahudi jeung Nasrani sigana urang nu dagang moheula
aya Matahari sigana urang nu dagang aya Indomaret sigana urang nu dagang aya dan lain-lain padahal dikendalikeunlah ku Amerika. Makin ka dia terus makin kos kieu pedagang-pedagang leutik mah atuh geus encan dibuka secara lebar tentang perekonomian geus kos informasi nu pohara. Jadi orang teu bisa semena-mena hirup di negara nu merdeka hakikat nama dijajah. Ai jelema nama merdeka ngan negara tetap dijajah. Dilepaskeun ku Pak Harto di penghujung tetapi bangsa teu paham. Cuman memang teu meunang dibere pemahaman saat eta datang ka ayeuna ge keaslian negara teu meunang dibeja-bejakeun. Mentak mun aya nu ngabocorkeun rahasia negara tembak tempat cilaka ieu naon sebab mengarah kana peperangan. Mun dibejakeun rahasia-rahasia negara urang bakal muringkak bulu jembut. Bahayang ke kadituna bisa neangan sasaran tembak. Entak ieu bahaya ieu geus diantep. Aya salah saurang di negara nu bangun nyaho tentang minyak, tentang APBD, tentang anu tembak, bae racun. Jadi berarti negara teh jahat. Kejahatan negara leuwih jahat tibatan kejahatan kriminal. Tibatan kejahatan maling sorangan paling komplotana 10. Tapi kejahatan negara mah atuh sanasional KRT RT ka bawah. Jadi kejahatan teh wah lamun dicaritakeun kejahatan kudu nyaho aya urang waktu teh jauh sakikieu da we mentak geus bae urang mah teu kudu nyaho asal urang mah beteung jembluk seubeuh beteung ngeunah sare bisa dahar bisa salat bisa ngaji geus kitu mah deuk kumaha ade atuh deuk kumaha deui perjuangkeun kumaha geus boga settingan negara kitulah di negara anu teu merdeka. Jadi kuari orang hidup Indonesia merdeka bohong hanya beberapa tahun merdeka. Kalau turah geus ngaromong baheula kemah dijajah deui siangan dijajahna melalui politik. Wah, politik orang Islam lain, demokrasi lain. Tepuguh kumahanyana bae nu utar atur politik. Triweuh urang nyaritakeun perpolitikan mah lantaran diakurkeun jeung demokrasi teu akur, diakurkeun jeung Al-Qur'an teu akur, komunis lain. Ai ngomong mah demokrasi ham. Eta kos kitu. Padahal mah jang neangan kesempatan keuntungan jang nyana nu utar atuh. Geus pokona mah urang mah kuari ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah, perbaiki ibadah urang secara zahir jeung secara batin. Ke kanyahoanana mah setelah urang maut. Kanyahoan pisan engke sabada kiamat. Mana nu mawa amal bagus jeung mana nu mawa amal goreng ke bakal kanyahoan. Mana nu bener-bener deuk urusan rakyat jeung mana nu bener-bener deuk dipuraya. Ke kanyahoanana mah ketika disidang di Rabbul Jalil bari dipersilahkeun ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim. Terus
para dai, para ulama, para ustad, tokoh-tokoh agama nyaritakeun tentang kiamat, hisab, jembatan. Terus dicarita-caritakeun. Kabelah dieuna nu korupsi ge nyaritakeun jembatan Shiratal Mustaqim. Nu maling di negara ge hati-hati saudara-saudara, nanti di akhirat ada jembatan Shiratal Mustaqim. Jangan korupsi ya. Padahal nyana. Saya kewa kos kitu ta bakal datang. Ya Allah, tama okos dokter. Hati-hati apa ya. Ini harus dijaga baik-baik, jangan merokok ya. Ayeuna na katukangeun praktek ngarokok. Kadang ku pasien, itu dokter urang ngarokok boloon. Ieu geus sarua. DPR ngomong hati-hati ya, cek gandat ya. Waduh, korupsi makin menjadi-jadi. Kitu gene PNS ngomong, tokoh di gubernuran, di luhur, di punclot. Kementerian ngomong sarua bae rame, nyana nu ngomong korupsi, nyana nu ngomong hati-hati, nyana anu ngalakukeun. Jadi urang mun ngomong jeung nyararana pinteran nyana, jaritakeun korupsi orang nyana. Eta aja cek jangan nanti di akhirat ini bagaimana kata jadi. Waduh, siksaannya luar biasa. Puguh hulu sia. Gadak jelema kuari teu daekeun ngadengekeun. Aneh, lurah ngomong teu didengekeun, camat ngomong teu didengekeun. Pemerintahan asal geus ngomong bae di mulu dan teu didengekeun, aya naon sih di tubuh pemerintah? Ku serempak amat ti Sabang sampai Merauke kos karitu, meureun ku gede bohong na jasa. Paseh ku pasehna, hadis ku hadisna. Aya teh camat rapi ngomongna, wih hadis teh ge pohara. Tapi tetep bae nu ngadengekeunna bool. Malah dihitutan. Kula ge sok sedih, negara jadi kos kieu heran. Pugu kiai ge asal geus asup Golkar teh didarengekeun. Atuh kobonyana biangna. Kiai be kiai. Ieu macam hiburan be kiai ieu je. Mun kadengekeun ku kiai na pan sedih eta urang. Anggap hiburan berarti jangan topeng berarti. Ya Allah, asal geus asup ka Golkar we kiai atuh geus jatuh ketiban lain tangga deui mah, ketiban pohon beringin. Adena cenah aing mah PDI. Atuh PDI deui kagak adil sia. Bangun FPD teh aing mah PDI jah, luas akur bae. Tapakuran geura kurang, kula sok napakuran. Oh, berarti aya dina tempat nu salah nyana teu dakwah. Itu masalah suka Golkar kiai, Golkar mawadah asalnya na dakwah di jero partaina. Asupnya ka PDI ulah nuturkeun aturan nu salah nyana dakwah. Salah nih. Mari kita rame-rame sembelih ini. Sapinya kita potong. Udah gitu ya, tekan larut. Di Golkar larut. Cek Allah aing titipan aing nitipan ilmu sia aju asup ka Golkar ka ajeun. Aing geus mere porsi ka sia dakwah sia didinya. Waduh, kumio eleh. Mio Masya Allah, Quran leeh kumio. Akibatnya ya kos gitu, mentak asal kiai asup ka partai baik, aju baik, hiburan bayu, nggak sih, tidak ada yang ikut. Atau komo lurahna, komo camatna, asal camat naik, sakumah ngepung puluh. Ya sarara dijai mah hirup. Nah ini maksudnya kuana introspeksi aya naon di tubuh pemerintah. Berarti kan gus gedebul jasa meureun. Tapi teu kabeh kitu. Aya lurah nu bagus.
anu malah mah diperhatikan ke masyarakat aya camat nu bagus bahkan jadi wali camat nikahkeun anakna atuh kitu kere di pamarentah berenang ai 100 hiji batawa 500 hiji aya lah nu bagus lah hiji nu bener-bener rada sieun ka Allah aya ngan teu daya teu upaya ayo badek nyaritakeun harta tentang penganiayaan Rocky yakni Habib teu gejek kula ge mah sakadar dongeng syariat carita agama malu jinayatil abdi ta'alaku biraqabatihi harta jinaya abid eta patali kana sifat karokobahan kaabidan nu mendek patali kana kaabidan lantaran atu abid nage kapan teu berdiri sendiri di bawah naungan sayyid atu kobo harta ketika abid menganiaya batur Zaid milik Umar berarti Ki Zaid abid Ki Umar geus Ki Umar ngaranna Sayyidna Gusti bosna geus Ki Zaid budakna kuari Zaid menganiaya kan nyana diadili tetep kena hukum kisos tah eta harta abid termasuk abidna nu jadi harta pengrusakanana patali kana sifat karokobahanana jadi berarti atuh teu bisa kukumaha abid mah tergantung sayyidna maka atu wali sayyidihi bai'ulah wa pida'u menang ka sayyidna ngajual abid ugara jinayat menang ditebus bil aqalli min qimatihi wa arsya ku harga nu leuwih rendah tina harga biasa jeung embok mal karti kajen hukum lagi moal kajen hukum lagi sebab kula ge teu karti eta dongeng kos kitu ta dongeng artina kieu lamun kamari aya jelema menganiaya ngabunuh misalna Zaid jelema merdeka ngabunuh Ki Bakar tahpan eta Ki Zaid kena sanksi etakan sanksi natea diberatkeun ka akilahna sobah ieu mun abid kumaha tah ieu abid diberatkeun ka sayyidna geus eta sayyidna ketika abidna boga laku hade bisa dijual untuk jinayah penganiayaanana jadi abidna jual untuk pembayaran jinayah atau ditebus dengan harga yang lebih rendah di harga dirina mun kurang embohan arsyha tuh kan kos gitu ungguk-ungguk kan bener di mana gitu bagus teman fil qadim biar siha nurutkan jegal qadim bahasa Nabi Arsya dengan ngembohan jual harga abid tersebut dengan harga minimal harga letik harga terendah bayarkan untuk jinayat
ternyata kurang di RCHM bohan pembayaran jinayat. Ajen lah ngerti gaya ajen antak ieu mah bebas dek HS misalna kabehan reup jeung kula-kulana lah pokona HS bahasa ya gaji teu kapake jeung eueuh jadi masa kadar koleksi ilmu ngan jadi ganjaran kos kitu horegan kos kitu. Urang lamun ningali peperangan Palestina ieu geus sabaraha ribu nu ditawan. Tawanan Gaza disebut. Eta kampung kelahiran Imam Syafi'i. Gaza. Bari Gaza. Kepedulian bangsa, kepedulian negara, anu akur negara, anu akur ku hari agamana. Mana kuari nu peduli terhadap serangan-serangan nu diserangkeun ku Yahudi terhadap Palestina. Eta kan dulur urang sarua. Dulur seagama. Nyeri urang. Ngan urang mah sebagai rakyat kan teu daya teu upaya. Kadeuleu ku urang budak ditembakan, kadeuleu awewe ditembakan, geus menyalahi aturan HAM nu sabenerna mah nyana anu ngahati-hati awas melangkahi HAM, nyana nu nabrak. Kitu bae di nagaranya na kumaha nyana bae aja nyana polisina. Di negara teh. Tah ieu geus kadeuleukan ku urang teh. Ditawan, mumut. Negara nu di sisi Palestina ya Yordan, ya Mesir, kebelah dituna Baghdad, belah dituna Iran, kebelah dia Maroko, kebelah dia Turki, geus puguh Saudi Arabia, mana? Karena teu meunang ku Yahudi jeung ku Nasrani ikut campur teu milu, lemah jasa kan Islam. Padahal mun ayo kan pokona perang-perang iya kan tanggung jawab kabehan perang-perang geus kabeh ulah nyana doang wawehan ieu menyana nu teu dahar kuari nu paeh kuari nu ditawan dan lain sebagainya urang sedih neuleuh doang 1 menit 2 menit kadina selesai ngadahar uduk deui nyate deui hahaha deui urang ayo gua deh nyana mah di ditu ngek-ngekan tuh nu masih ditawanan buat dibere dahar bante buah kumaha di jero tawananana masya Allah karim eta dulur urang mah rakyat teu daya teu upaya ieu tanggung jawab negara. Kumaha Indonesia negara terbesar di dunia, Islam terbesar di dunia, organisasi Islam terbesar di dunia, kau teu memberikan spirit kanyana, kirim orang, ayo, kopral, kirim, kena parah ka ditu habak, kopral, kadiri, ayo kirim. Peduli orang terhadap tanggung jawab agama, kulantaran di urang teh dijajah. Tapi cek penjajah enak aja, ntar lu gua perangin, ntar lu gua bom, aju orang bool napan ngelepot ke jero, ngantak neangan cara bungkar lo teh, sekomo presiden si etama, artinya itu boga wawane, dina bab perang aja nyana teu terlatih, sakitu aya na bae. Atau ngaran-ngaran itu terlatih bakos kiai tuh dilatih di pondok pesantren selama 20 tahun 15 tahun kan jadi kiai na tenang ngariung teu dibere berkat tuh kalem bae ngariung dihina kalem bae geus terlatih kiai waktu di pondok nama syakat puasa dan lain sebagainya kuari kamari mah di kiai-kiai kuari mah mang haji tuh biasa bae
geus di mamang geus di buya geus di kiai tuh aku sepira julukan kos gitu ye lah itu biasa bae coba nu terlatih di pondok pesantren coba nu tadinya di universitas sejuk ku hari jadi kiai begitu diucapkan Bapak Kiai Haji Mufti yang terhormat Dokter Andesnya dong tidak terlatih jadi kiai kos gitu temenang teka bawa santri malah walaupun jadi kiai teh di buya-buya isin buat cek Allah ngalain buya aing teh di mama buah aing teh penjahat cek Allah mah geus bodoh sia bae mata takur bae geus terlatih batake jauh perbedaan nu masantren jeung nu teu masantren jauh melung di mana-mana tuh kiai mah disuguhan gelas tok bola lede isin emang aing naon ieu gelas bola lede amat cau nu bola lede atuh hese ngadaharna mbrak-mbrakeun ku nyari di dinya tetep bae kiai mah paling ngadahar ge 5 cau ge genderuwo tetap kalem bae geus terlatih disuguhan teh disuguhan atuh kos kitu bae ngaranna geus terlatih coba anu teu terlatih di pondokna oh iya oh biasa kayak susu lain susu nyusu sugan kiai kopi ya boleh susu aya kopi aya es boleh es ge geus masalah ayo pun ngono kopi susu oh gak salah guys itu mah dagang di hareup beda pokoknya kiai terlatih batu kos gitu bae geus biasa bae jadi mah ju ditadiuk da keur dihareup keur di tukang perbedaan sabira diuk kiai atau lamun make di non gara-garana gelas teh ditutupan marah mun kitu bae perbedaan ditutupan yang teu ditutupan gelas du jore embungeun emangnya gelas narobah rasa aja henteu mun panas bae sugan ku aya gelas bagus jadi tiis henteu itu mah takabur nah tuh kiai nu geus terlatih teu biasa bae bila perlu bernuk ka dinya ya bagala daging ngangon atuh tenang eta kiai terlatih karena untuk perlu kiai kiai terlatih eta hayangna dimumule dan kebenarannya na ngamumule atuh masalah urang ngana selalu hayang tah eta ngaranna terlatih presiden ge nu terlatih maksudna tentara gitu ieu saat-saat lamun batur nyerang ka urang teh kumaha ayo nyana yang bercerita kepedulian bangsa negara dulur urang di kumaha kapal aya di urang pengki aya di urang kekuatan aya di urang lain di urang bae di berbagai negara konte dijajah make aturan PBB tapi kan geus ribuan dicarita eleh datang ke carita menang datang ke carita eleh deui datang ke carita menang deui ujung-ujungna kuari kan orang teu nyaho kumaha kos gitulah negara dijajah teu merdeka kuari yo lamun misalna urang yo dipersilahkeun ku negara ku presiden hasil musyawarah gebedet untuk membantu tenaga perang ke Palestina panglobana orang Cikupa bojong ngadenya siap dalam daftar tebuga pencat tebuga daun daftar ditanya emang sia ieu resep jasa tak perang resep maksudnya kunaon daripada di dia kreditan teu kabayar saya membandingkan di ditu cek dia geus saya lah paeh geus lah yang geus kunaon datang ka beheung eta aya pelampiasan datang ke itu kan jangan perawan melulu tepat walayatalaku bizimati maraqabati bilazar tepatali harta jinayat abid kala
serta sifat kehambaanana menurut kaul azam wal bisa tuh pugu hirupnya nanage aya nu boga atuh komartan jadi jada mah tepat talikan nazima ketempuhan tanggung jawab teu aya eta mah kebe urusanana sayyid. Andai kata Zaid seorang abid milik Umar menganiaya Ki Bakar, kemudian si abid ku Umar ditebus walau fada tebuslah Ibra sumajana nyana geus ditebus menganiaya kembali eta ge sarua salamahu lil bai' mempersilakan si Sayyidna untuk dijual mangga pek atawa ditebus. Jadi cek pihak Ki Bakar terbunuh iya abid bawa dek dijual harus menyerahkan mempersilahkan atau cek Ki Umar jangan nanti saya tebus saja mangga baik walau jana sanian qoblal fidai lamun teama eta Ki Zaid seorang abid menganiaya Ki Bakar sameme ditebus geus menganiaya kembali ka batur Khalid wah jadi ieu cilaka ieu mah abid pembunuh berarti di urang lamun nyaritakeun kajahatan geus inggis jasa di urang ieu pembunuh karakter geus loba jasa pembunuh berdarah dingin atuh loba di urang kejahatan narkoba ambalaya kitu keneh termasuk pamalingan timimiti di negara pembobol pengkorupsi kemudian atuh maling nu kahandap geus mah hayam ieu domba segala hewan-hewan motor mobil ambalayah pemalingan di kumaha tanggung jawabna pemerintah terhadap kejahatan seperti eta nyangakeun sadaya-daya nyana nu boga strategina nyana nu boga kekuatan nyana nu nyaho kejahatan nu pohara nu paling vital perzinahan. Waduh, aya nama perzinahan. Geus saya ngomong. Mantep kadang-kadang masieun mesti turun azab bae. Urang kakarak ge sabaraha minggu mah teu hujan panas luar biasa. Sok rarempan. Bab nu nyieun bedu ka Allah na loba jasa. Tenarurut ke aturan Al-Quranul Karim. Taya Zaid ngabunuh Bakar can ditebus geus kabunuh deui ka Ki Khalid. Nah eta kumaha eta? Walau janasanian munjana menganiaya kedua kali qoblal pidai memeh ditebus ba'au fihi jual ku Sayyidina untuk dua jinayah atau kaki bakar kenek ngan jinayat tentang a'dad au fadahu atawa nebus bil aqalli min qimatihi dengan harga terendah wal arsyain jeung embohan kekuranganana bil qadim bil arsyain. Gitulah cerita tentang keabidan patali jeung perjinayatan walau a'taqahu wallahu a'lam bissawab. Mun ditanya di ilmbur ngaji naon tadi nu kahiji lah aing hese ngadongengkeun anak
mah pohara atau bang pokona ngaji naon tuh pohara saya beges pokona mah tanyakan ke babaturan lain nanya ke babaturan emang tadi ngaji naon teh guru nage teu kahartieun bangona